Tah geningan karuhuntu asak aya nama angen tutut teh. Poe aya nama ieu aku arek ngangen tutut Eprione tapi samemeh diangen tentu saja si tututna kudu dirasanan heula. Di dieu teh aku teh keur motongan buntut tutut soalna mun teu dipotongan mah sok hese dikecrokanna teh. Ripe kanan teh geuningan tangel ku peso mah motonganana ge geus we ku aku teh ganti ku gegep pekan teh heueuh bener geuningan asa babari. Pan teu kungsi lila ari ku gegep mah motonganana beres we. Lamun ti mimiti mah meureunan moal lila ari geus satengah jalan ka karak inget sanggeus dipotongan buntutna mah tuluy we ku aku teh di kumah. Da amun teh di kumah mah sok ngeres lain ngeres otak nanya ngeres tutut. Nah bade we ieu teh aku teh keur teu ngareunah Eprione mantakan aku memake jaket walaupun eueuh nu nanya aku arek di bejaan we. Oh iya Eprione lupa. Halo Eprione, assalamualaikum, kumaha calalager? Syukur ari calalager mah komo jeung diparengan loba dunya mah amin. Tah saberes tututna di kumah tuluy we ku aku teh digodogkeun. Ari pekanan teh geuningan pas aku kurah koreh kana wadah samara teh eueuh laja eueuh jahe. Nya geus we aku teh ngagidig heula ngalalaja jeung sereh. Ari koneng jeung jahe mah aya dina emer ku aku teh ditaneuhan soalna mun dihijikeun kana wadah samara mah sok parareot. Di dieu teh aku teh keur ngalasereh tingali serehna oge meuni ka parareot. Oh heuh Eprione kamari teh anu komen kieu ka aku teh. Teteh geunaheun nya ari di lemur mah cenah hayang samara teh tinggal ngala ari melak mah ari teu melak mah da moal aya. Beres ngalalaja tuluy di dieu teh aku teh ngambil jahe jeung koneng teh tina ember. Ngala samarana beres tuluy we ku aku teh dikumbahan. Kulantaran tadi ngulub tututna encan dilajaan jeung diserehan tadi dieu teh ku aku dilajaan jeung diserehan. Sakalian we ku aku teh disamaraan ambeh teu tiis engke teh jerona. Di penyedap rasaan jeung diuyahan beres eta mah tuluy we aku teh rek ngablender samarana keur tututna. Ta biasa samarana mah samara angeun gede moal disebutannya tararangel. Si aya nu hayang resep nama telak-telak we dijumkeun. Di dieu teh aku teh keur nyiksikan bawangna Eprione. Tuluy sampakeun minyak panas dijebruskeun we eta si bawang meunang nyiksikan teh. Lamun bawangna geus layu seperti hatimu yang sedang putus cinta gejebruskeun we eta si samara meunang ngablender teh. Tuluy gejebruskeun we salam sereh tomat cengek anu meunang nyiksikan teh. Berean we cai da bisi ganggarateun geus berean cai masupkeun we karana. Tuluy we asupkeun penyedap rasa uyah pecin jeung gula ambeh amis kos nu nonton. Tuluy gejebruskeun we bintang utamana tutut teh. Nu terakhir asupkeun we bawang daun kulantaran teu boga bawang daun ayana bawanggana nya geus we ku bawanggana biar menarik kos nu nyieun konten. Oh iya Eprione, ieu mah lain tutorial masak, lain oge berbagi resep tapi ieu mah masak-masak nu keur lapar bisi hayang mah hegae turutan ngantong serius teuing we bisi tereh wisan. Kulantaran angeun tututna geus asak ayeuna mah hayu urang asaan. Bismillahirrohmanirrohim.